Mereskeun tempatnya yang muka-muka tirai kehidupan lanjut nguruskeun keur eusi peujit. Kembali lagi dengan rutinitas Wayati sapopoe. Isuk tadi mah beres salat subuh teh lanjut we tuturubun ka dapur. Rek nyieun cai panas ka hiji nama keur ngaleop peujit. Sok asa geunah geuningan ari isuk-isuk teh peujit geus dileop heula ku Cihera. Jadi lamun rek ngadaharna naon ogenan geus geunah nya peujitna geus dihaneutan heula. Cing anu sami teh ciga Wayati lamun isuk-isuk peujitna kudu dileop heula ku Cihera. Tuh geus asa geuning Cihera lage besti lanjut we ku eta teh dicicikeun we kana gelas. Gidi di gue kue teh dibawa ka tengah imah bari lajo TV. Curuput meuni asa ngeunah teh besti heuh ya kana beuteung teh meuni asa kumaha kitu sebeujit teh. Nuker mulili teh peujit dileop ku Cipanas meuni asa ngemplong teh. Meuni asa ku nyantai na ya isuk-isuk rek migawe proyek masih kena bapak baru udah keur ngadepungan TV. Tapi piraku deui ieu teh hayu we diharudung mukena. Urang ganti heula kostumna ayeuna mah lanjut we nya anu ngagulungkeun ku lambu tuluy muka-mukakeun hordeng heuh rek dibereskeun ieu teh sayangna ya keneh si bocil geuningan keur sare. Karunya rek digubrak-gabrek teh peuting sarena teh meureun jam 12 mampu cek Wayati teh ieu mah lanjut we ku teh nyak disimbutan deui da karunya tiriseun. Geus beres mah nguruskeun sayang di dieu Wayati lanjut we rek ngumpulkeun bubututan. Geuningan besti teu karasa aya dikumpul-kumpul mah geuningan kaca hunyudan badak. Ilang ieu teh unggal poe nya seuhan teh tapi angger we ieu seusehan unggal poe sahunyudan unggal poe sahunyudan. Asal liurnya besti unggal poe nya bak pagawean tapi geuning eueuh duitan ieu mah nya. Astagfirullahaladzim. Nah ari poho geuningan besti eueuh ubarna ieu baju nu kamari poekeuneun poho deui Wayati Gusti nu agung. Nah ieu teh Wayati asa kupikun-pikun teuing. Cok kitu teh Wayati mah besti nyaho teh keringkeuneun heuh poekeun ku teh sok diantepkeun we da sok ka ditu ka dieu poho deui we tu ayeuna geus dipoekeun we lumayan heuh sahayareun ieu teh. Amanya eta ge teh kudu dinu panas Wayati heuh dinu eta we ka angin-angin ieu da di dieu mah geuning hawa lage panas ku hawa dinu ieu oge na geuningan besti heuh komo eta ngaringkeun tina mesin teh kudu dipanaskeun teuing tapi da heuh teu geuna geuningan Wayati mah. Kadang-kadang Wayati mah eta moekeun baju ti isuk tidur bikin kaso jeder antepkeun we ku teh sok poho deui geuningan bade kaluar liwat poho deui we ampun Gusti cek Wayati teh ieu moal edan sugan. Beres ngagawingkeun bututan di dieu Wayati lanjut we ka mandian penghuni sarongnya besti heuh untung teh saeutik geuningan ayeuna mandian teh ukur aya piring 3 gelas 4 heuh gusrang Wayati teh beres we da heuh da saeutik geuningan Wayati teh ditungtut ayeuna mah sok boga geus ngabadeg-badeg teuing teh. Beres ngamandian penghuni sarong di dieu Wayati rek ngabledagkeun heula kompornya besti rek ngagoreng heula ieu lauk aya keneh nu kamar ieu aya sapiringan deui mah tu Wayati teh geus dilatih asak deui we teu dilila. Da ieu Wayati batur ke jona nya besti ukur aya lauk kungkul heuh ayeuna mah Wayati teh sasapuh heula we engke mikir deuyna. Sugan we engke mah aya idenya besti geus beberes mah geus raresik kitunya heuh aya info kitu kana otak teh naon kitu nu pideungeun kejo nu matak ngeunah. Hubung sacapu geus beres ngadeungeun kejo geus beres lah bae lauk kungkul oge di dieu Wayati nyala si bocil pek teh geus keur ngagusrek we ngomeh HP hudang sare teh sakitu episode Wayati haturun kana tos nongton.